Ayo kemari si Beo mah telat tuh ya arek ulin teh mana ya budak eta euy. Jon, Uy, tah datang. ayo tuh. Ini kalah Aceh tuh ayeuna teh. Tah datang oge lah. Itu oh ngalah Aceh di mana kemarin teh? Mana yang ngomong ke orang euy? Kapan di kebon. Geus itu tuh geus bareureum Aceh si ku batur manten jeung kos lah. Bari surpi pala. Oh iya tuh lah. Ayo ulang panas loh, panas manten. Era Aceh nu sahanya. Batur. Batur. Nama bagian ngilik-ngilik sawah, dah kamari teh asal loba kungkang di sawahna. Ning heueuh benernya loba kungkang merenan ieu teh kudu disemprot. Duh ya teh. Pas lebaran yang liburan tapi teu boga duit. Ka Pangandaran liburan teh ya. Kemana ya? Oh, aya hiji euy. 4. Kerinya. Duh, iya aing horeamna pas lebaran kudu ngilik-ngilik pare. Ya baloba hama deui cenah mah. Itu saha kuar-kuir tepuguy awewe. Jih, baru kemana ai bilang teh saha kuar-kuir di dieu tepugu. Ai ieu harema hama. Jih maneh hut heueuh pugu pare urang ge kuhama meureun kudu disemprot jaba salaki urangna eueuh ieu teh. Teu apal urang mah da teu ieu teu bapanging si Beo ieu da urang mah langsung tuluy ti imah. Jaba urang mun apal si Beo ge da tara babarengan ieu. Was lah urang ek teh heula ieu ek nempo sawah urang bisi kuhama. Atuh Jung. Nah lah lumayan euy. Daun sampo jeung parab jair. Jangan euy. Ceh lai aing keur ngadaun sampo yo. Jeung parab jair ieu. Pucukna diunder di oseng. Ka mana-mana ieu di kokolor kieu. Batur mah liburan lebaran teh. Kalah ka sawah. Pan aing ge hayangna mah liburan ya teh do juga batur. Pangandaran, ke mana gitu kan yang boga duit nih. Aing rek ka ditu tuh. Sia masuk tepuguh na ka ditu ka mana? Yo, ai liburan mah ka ditu tuh, lain ka ditu ai ka ditu mah ka kebon. Ya tempat resep di ditu tuh, bisa sesorodotan, bisa ngojay, bisa segala we. Yang mending milu jeung aing. Di ditu ge loba da para blauk mah. Bila aing aya batur nih kesorangan teh. Jih, aing teu nyahonya aing urang di ditu aya tempat wisata. Naheun kita nih. Gratis. Gratis. Tiga tuh, 6 set lain, nyaho pan. Surpen aja tuh. Mana aja nah tuh. Kayak bulan itu tuh udah eueuhnya mah. Kalau kayak tangkak apa, nggak mau mau ngaranan. Eueuh dia mah kayak. Ieu teh maneh geus asa panas we kieu teu karasa ti isuk-isuk nepikeun ka teu meureun gas dur lohor. Aduh ieu teh maneh carara pe kieu jaba maneh eueuh cai-cai acan tadi teu mawa. Oh itu manuk maneh loba aing mah. Udah manuk ku aing lamun dijadikeun sate. Ini Jung mantap Jung kanu batur we tuh kanu urang. Tuh. Di oge. Itu saha euy di saung urang ngagebahan sawah nu urang sampeukeun lah. Hei saha maneh nya naon di sawah urang Maneh nanya ka urang urang nu boga sawah ieu ai maneh saha ieu ka dieu pulantang-pulantang kitu bari ambak-ambakan ka urang. hah sawah maneh ti iraha ieu jadi sawah maneh ieu mah sawah warisan di bapak urang lain sawah maneh saha kitu ai maneh Warisan bapak maneh geus bubu ieu mah sawah nu salaki aing ya ti dieu nepi ka ditu tuh eta teh kabeh nu salaki aing maneh mah teu kosi nyaho aing saha-sahana atuh ek naon hayang kenalan tah maneh jeung aing mah embung geus boga salaki kenalan jeung jemaah bedan kitu mah.
tuh. Aduh, jauh kan itu lain. Aduh, aing geus leuseum. Deket tuh, tinggal kaditung kayak mengkos. Tah saha disawung cang nanyakeun we cang bener salah jalan. Oh, saya itu. Yura. Bener tuh. Lah maneh mangarang mah sawah nu urang. Sawah urang ini Ah, masalah ngaku-ngaku urang maneh atau mah. maneh Ngaku. Punten Bi, Mang. Yo, Bi, ari ka ditu teh heueuh tempat wisata cenah. Cek babaturan urang ka ditu tempat wisata ya sosorodotan jeung aya kolam renang, free gratis cenah. Nah, heueuh ka kebon kieu tempat wisata. Cicing maneh kalau batanya keur mah urang keur debat ya keur panas poe kieu aya nu ngajakan debat aya nu nanya deh aing mani pusing ya teh. Nah kunaon ieu jama poe ayeuna sugan teu aridang. Oh, deui sia ieu duaan ieu kalah nanya aing teh pusing yo aya cewek gila ngaku-ngaku ieu sawah nu manehna cenah. Padahal nu aing ieu teh. Puyeng aing kana hulu jaba panas poe deui. Di kalem Mang, Bi, kalem. Abi mah jeung balad be maek naroskeun nungkul jalan. Benernya ka ditu tuh aya tempat wisata nih, nu sok pake sesorodotan, pake ngojay gitu nih. Ayanya di ditu. Yo, Bi, Mang, kada lagi nanya tuh garalak pisan. Sekirana moal ngajawab mah tuh nyarekan teuing lah. Aing daripada nanya ka maneh mah nih kayak nanya ka ucing. Gila gila, cong ini tuh ka mana we nepina? Mana tuh? Amun heueuh ieu sawah maneh kopet tah urus sawah lah aing tilu aja tadi. Heulah Jun. Mang tungguan Mang. Nah, gitu aya tempat liburan gratis di ditu. Lah aya kieu lah. Nyusul si amang-amang itu. Wah, ieu teh mending kene balik heula we kitu, meuli obat semprot. Heulah, rek meuli obat semprot heula we. Nepi dia yo. Kok di dia? Oh, tah bisa ngojay pan bisa di dia. Ya curug, sesorodotan nama euy, dan diomongin cerita. Si atuh ieu mah di Ada. ieu mah di kebon itu depan deket balong aing ieu mah. Aing mah zaman ini. Kapan euy? Kapan bener tadi bisa ngojay yo tadi dia yo. Aya curug segala tuh. Bisa sorodotan dinya ge. Wah, aing teh sudi teuing ngojay di curug makan di. Sia we tak eta. Ah, goblok si Dino kalah nyurungkeun atuh. Untung aing naik niat mah ge ngojay dia malah. Berikan deh. Cuk. Naon Di sih mana? Tempat wisata teh di mana ieu teh? Tuh rada di behareup seutik. Jauh pisan ieu teh. Maneh kana nuturkeun aing. Ayolah buru. Pisan aing mah. Wah. Aduh, cuk aing ge. Sia mamang, juk si ieu eta ngahalangan jalan atuh. Aing teh kudu teh jalan leutik ngahalangan di tengah lah. Aing kalabar asup. Ih, si Amang, kunaon Mang menyerus lompatan ke kalabu. Iya tuh ya, ngamantuan kurang. Ah, kok aing suntrungkeun ka jamana di luhur kene. Ah, aing boga dendam ka jama ieu yeuh kok aing suntrungkeun ayeuna. Ayo. Anjir. Si Abi dengan masalah itu tadi lah aku aing teh. Ah, udah parasa. Di mana tuh aslinya Bel? Ini kebaruahan. Saya karena balong urang geura. Di mana? Sugan aya lauk tadinya tah. Iya. Itu saha? Berngobeng. Wah, kacau. Ieu nu manehnya. Heeh. Ah, malu balik. Ayo geura samparkeun. Balong urang we maneh ngobeng ho. Wah, baru bakal kabur dulu Bel. Lauk aing minum beak ya mah. Baru dak Kiro dulu. Udah. Ah, males. Ayo buru. Wajah ada ke aing kecelakaan. Ubu kecelakaan lo. Oh, di sini aman, ogo. Jadi, jam buat kukumah buru kukumah lah. Enggak kau ini. Jadi turun. Bodai. Duh, itu nama bagian Biograis ya mah. Tong harapan orang tuh di situ.
Nyau, orang mah teu papanggih jeung si Beo ieu, da urang mah langsung ti imah ka dieu. Coba urang menuju jeung si Beo ge tetap laba barengan. Ceh. Malai. Awa jamaah aing enggak liur. Jangan sadinya. Tata kieu we. 1 2 Tereng. 3. Rongit. Itu saya saha. Jauh Bisa jauh teh. Lagi. Naon sawah warisan mana geus wugu ya teh sawah salaki aing. Sawah warisan mana sawah mana gitu. Heueuh deui sia ih kalah tatanya wae. Heueuh deui sia mah kalah tatanya wae aing teh keur pusing yeuh aya awewe gila ieu. Nu teh ngaku-ngaku sawah nu urang padahal. Sok geus. Guys. Cepat. Geus ieu geus pencet. Atuh tilu gitu. Oh aing 3 10. Yus. Halo guys. Adi di sana dekat lain. Ah. Kita sampai di tempat wisata Urug Aweng. Mantap. Jangan lupa like, komen, Dan subret di sini. Donet.